Tolong di subscribe tanya, di komen, di like, di share, kun guys. Alright. Ganggu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggih deh jeung urang Ultraman Taro. Oke guys, dina waktu ayeuna bieu aya iklan, aya Aipol. Aipol teh vokalis rusa suara. Pokoknya mah keren suarana, sok we di subscribe channel Rusa Suara, keren mantep asli. Nah ayeuna abdi erek ngobrol jeung hiji awewe ieu, dan awewe ini teh beliau bukan siapa-siapa dan beliau bukan apa-apa, tapi beliau pernah bermain di satu channel yang dulu, dan dia terkenal sebagai ucapannya gendang palapa. Eta pokona masuk ke teangan aya lah, tah ieu orangna. Beliau ini sahabat abdi, tukangan imah abdi. Otong sebut anu namina sok panggilanna teh Mimin. Nah, Mimin ieu teh dia berperan sebagai Mimin, pokoknya nama aslinya saha? Artis India. Jadi kesan-kesana Mimin we nya beda akrabna Mimin. Kesan-kesana Mimin pertama kali berakting di dunia tarik tombol layar cabak. Nah, keur ayeuna keur usumna anu YouTube-nya guys. Tah kumaha kesan-kesana Mimin, resep atau kumaha, atau kecewa atau suka dukana segala aya kumaha? Ya kecewa sih aya, resepnya resep. Jadi hanya resep nate nyaresep we urang berkarya gitu. Tapi hobi resep atau Mimin teh? Tapi Mimin untuk sekarang ini pengen terjun deui dina dunia eta. Pengen sih, pengen Banget tuh guys, saksikan pokoknya mah guys, suatu saat bakal aya orang ini, si cewek cantik kalem tapi pika sebeleun, da ngomong teh meletak beletuk tuh cek aing oke. Pokoknya mah sesosok Mimin ini kesehariannya dia jarang banyak bicara, sekali bicara pika sebeleun. tapi teu nginjem duit ngan sok segala pinta anteur. Nah gitu pokoknya mah ya nya aya abdi mah da begini adanya, saha we anu dijieunkeun konten, anu penting mah abi bisa babarawakan, bisa ngajak ngobrol. Nah contohnya Mimin ieu orang biasa dan bukan luar biasa, tapi suatu saat dia bercita-cita ingin jadi luar biasa. Mohon dukungan anak ya kami Mimin. Tapi Mimin teh can kudu channel. Nah, oke, rek kadamel lah anjeunna ada channel YouTube Jarira. Jadi bantu subscribe nyebrak. Nah, Mimin duluna pernah kerja di mana? Pernah kerja atau jadi babu atau karab atau naon? kerja baheula. Baheula kerja di mana? Baheula kerja di Pabrik. Oh, dulu pernah kerja di pabrik sana guys, si Mimin ini. Di kantor pernah. Terus jadi Mimin itu jadi guru pernah. Terus hujan teh nuntut teh nya jadi babu. nuntut teh jadi babu. Bisi edeuk cenah. Kayak pemirsa teh bisi badai Mimin sok ka dieu jadi babu cenah. Jadi babu cantik. Ayeuna kieu ya guys, urang tanya, pasti kan penasaran meureunnan ari si Mimin teh meureunnan gadis apa janda. Nah, mohon dijawab dulu. Mimin gadis apa janda? Gadis lah. Oh, gadis Mamen. Tah, tina gadis eta ari Mimin gaduh kabogoh tanah pintu. Gaduh. Aing mah euy. Boga kabogoh. Kanu wawancaranya. Emang naon kitu urusana, boga kabogoh jeung teu. Bogohnya. Eduk. Edek naon? Eduk bogoh. Nah,
Jadi si Mimin ini teh punya pacar guys. Dia tuh katanya sebentar lagi rek merit. Oh, rek kawin. Kawin nih. Iraha. Oh kieu udah kitu mah hese. Ieu iraha kawin. Kayak geus salse. Kayak geus salse urang mah kawina. Kawin nu ka suriji. Muka sekian kali. Bosan udah kawin wae. Ieu murid Vicky Prasetyo guys. Tah gitu guys, seorang Mimin itu keseharian itu dan pribadi itu, dan dia gadis, terus dia punya pacar. Korea dulu tanya, dia tuh punya pacar, tapi dia teh bogoh ke abi cenah. Ieu nu bogoh ka abi. Ieu masuk ka akuanan guys. Bae we tuh nya, dengan pinaon we atuh milik mati mana we. Mau apa ini jeung ti kotok. Tah gitu guys, pilih hayong terang data diri Mimin atau aya IG-na gaduh IG-na naon namina Depisri 07 Instagramna Depisri07 ya guys, sok follow jeung nu abdi tah nu abdi mah Jildan Ginanjar ZIELDAN Ginanjar alay teh ya itu ketang teh alay orai tah kitu pinten para pemirsa anu tiasa dipersembahkan di Abi teh dibasain nah yang ngobrol si Bibi teh aneh si Bibi na sibuk ngeusuhan wae ngapoe diisuk nepi ka sore jadi hese jadi ijah heeh jadi ijah heula tapi si Bibi dia orangna baik banget jadi lamun Abi aya perlu ieu Grab Abi tah guys. Pokoknya gitulah. Saya pangabutu ieu sok sayang-sayangan I love you. Biasa ngolo. Hai Mimin, di mana I love you? Di mana sayang? Oh, cenah aya kahayang. Geus nyaho. Tapi beliau ini pokoknya mah support pisan ka Abi. Terus pokoknya mah geunaheun lah orangna. Lain geunaheun nu parago ya. Tapi jadi diajak berteman teh support pisan. Inilah Mimin. Nami aslina bijakeun. Apa tadi na Instagram, Bro? Depisri. Nami aslina Depisri. Sri Depi bae balikeun urang India. Tah kitu sok salam-salam atuh kumaha atuh subscribe atuh naon kitu bejakeun urang atuh channel Uwi. Wow, channel lu ieu mah. Ieu galak tah kieu ucur ge si Mimin mah. Betul. Ieu nu upa. Anu urang heula tuh. Tahu upa. Aing mah hoream ceu urang ge kieu tah ai diwawancara kieu ai teh diwawancara lah hayang. Subscribe heula Subscribe channelna Miun Ovi. Ya. kan guys. Miuna MI Curak Luhur Un Official. Miun lain bihun. Miun cenah guys. Lain Tah kitu. bihun. Atuh nuhun abi wawancarana kusabab eueuh di pertanyaan dalamun ditanya lain pananyaan da bingung. Aya ditanya kieu ngajawabna kieu, ditanya kitu sieun ka mana karep. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun sadayana ka para penonton, ka para fans Miun Official anu di mana we ayana ngan sakieu painten anu dipersembahkeun ku abdi sareng Mimin. Atur nuhun, tong hilap di subscribe nya, di like, di sharekeun. Sak rampes.